Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang deui sareng simkuring Elgarama Febrian ti Radio Sipor Patas. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung keunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentah keueum ku Cai Wahangan Citarum. Penyebab mudalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngeyembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simpuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.